Ya bari ningalikeun jalan tol aya namanya. Ieu teh tol Saroja arah ka Soreang duh ka belah ditu tuh. Ka dituna teh buntu kalaluar we meureun anu ka Ciwidey, anu ka Banjaran, are ka Marana we ka dituna. Nu jelas Soreang, Ciwidey, Parat ka ditu ka Cianjur meureunna ka laut Jayanti. Anu ka ditu meureunna tuh anu ka arah Banjaran kalaluar ka dituna anu ka Pangalengan, anu ka Majalaya, anu ka Garut jeung ka mana. Terus keluar anu ka Taman Kopo, Cigondewa ka mana nyebar buntu tol ka belah dieu. Tau lamun tol ka belah ditu mah nyambung terus anu ka Cileunyi, Calengka, Ranca Ekek ka ditu. Terus anu ka Cirebon, nu nepi ka ditu ka Kudus meureun. Nu ka Jakarta ka mana we pokona mah. Tah ayeuna bari ningalikeun jalan tol nya tu aya PJR tuh keur nilangan anu ngalalewat tah. Kahalangan tangkal kai. Tuh kahalangan ku tangkal kai PJR teh ngeureun mobil teh keur malak tah. Keur ngajalankeun tugas we meureun. Tapi walau alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ngalajengkeun kana cariosan anu katunda. Masih nyarioskeun asmana Gusti Allah, sifatna Gusti Allah. Ayeuna bade nyarioskeun gelarna Gusti Allah anu ka-84 nyaeta Malikul Mulki. Gelar Allah Subhanahu wa taala Malikul Mulki hartosna Allah Subhanahu wa taala dat anu maha memiliki kerajaan, pemilik sakabeh kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Penguasa Allah Subhanahu wa taala anu mutlak, anu hakiki Allah Subhanahu wa taala. Anu ngatur kahirupan sakabeh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Undang-undangna Allah Subhanahu wa taala jelas. Al-Qur'an buktosna utusanana Kanjeng Rasulullah Muhammad, buktosna Kanjeng Nabi Muhammad. Hadis-hadis kalut kalintang seueurna aya dina hadis Sahih Bukhari, hadis Muslim, sareng hadis-hadis anu sanesna anu digemor-gemor ku para penerang hukum, ku alim ulama netos kadangu ku urang. Buktosna kitab-kitabna seueur. Kantun urang daek ngajina eta sadayana pasal ti Allah Subhanahu wa taala, undang-undang ti Allah Subhanahu wa taala kangge urang sadayana terutama manusia. Sagala rupana diatur ku undang-undangna Allah Subhanahu wa taala. Kahirupan urang sadayana diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Tina af'aliyahna, tina bangsa pagawean urang anu katincak, anu dilengkahkeun, anu kalengkahan, anu katajong jeung sajaba-sajabana ke bakal diminta pertanggungjawabanana ku Allah Subhanahu wa taala. Bakal diadili ku Allah Subhanahu wa taala. Terus tina bangsa ucapan aqwaliyah teh ucapan-ucapan naon bae anu saena nu awonna, meureun anu awonna bangsa tina ngufat, ngomongkeun batur teh, namimah, ngadu-ngadu, nyarekan, hasud jeung sajaba-sajabana. Obrolan-obrolan anu teu dianjurkeun, anu teu diwenangkeun ku Allah sareng Rasulna, tangtos bakal diminta pertanggungjawabanana ku Allah Subhanahu wa taala. Anu saena narek tina pagawean, tina ucapan, tina pangurungu
nah tina paningali sadayana angkin bakal didahirkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kasayanana awana bakal didahirkeun ka awananana lamun teu kataobatan. Sekecil apapun anu dilaksanakeun ku urang narek tina kasayan, sekecil apapun kasayan anu dipidamel ku urang pasti bakal kapena kasayanana. Sekecil apapun kaawonan anu dilakukeun ku urang baik tina afaliyah, aqwaliyah, sam'iyah, basariyah, i'tiqadiyah, tina pikiran jeung sajaba-sajabana pasti bakal kapena kaawonanana lamun teu kataobatan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Allah Subhanahu wa taala anu ngarajaan sakabeh makhluk termasuk urang sadayana diatur ku Allah Subhanahu wa taala, wajib turut taat kana undang-undang aturan Allah Subhanahu wa taala. Cek Gusti Allah wajib dilaksanakeun maka wajib dilaksanakeunana teu meunang lempang. Cek Gusti Allah ieu teu meunang dilaksanakeun, lamun dilaksanakeun bakal beunang bebendu kaula bae dituna bakal meunang laknat kaula anu bakal diminta ku Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabanana. Allah Subhanahu wa taala anu maha ngarajaan, maha adil Allah Subhanahu wa taala. Dibarengan ku sifat Rahman Rahimna Allah Subhanahu wa taala walas asih Allah Subhanahu wa taala dina ngarajaanana kanu janten makhlukna. Ar-Razzaqu Allah Subhanahu wa taala dina ngarajaanana sareng ngarizkianana Allah Subhanahu wa taala kanu janten makhluk. Moal aya hiji makhluk nu kumelendang di alam dunya anu teu dirizkian ku Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahu rizquha. Henteu pati-pati aya nu kumelendang di alam dunya baik di kalangan manusia, di kalangan jin, di kalangan hayawan, di kalangan naon bae pasti kabehanana menang rahmati Allah Subhanahu wa taala, menang nikmat paparinan rezeki ku Allah Subhanahu wa taala. Allah dat anu maha adil dina ngarajaanana dina ngurus anu janten makhlukna. Ngarajaanana Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin, sanes di dunia wungkul, sanes di alam dunia wungkul, sanes di alam semesta wungkul anu ieu sanes, tapi di sakabeh alam seueur alam anu viralnya aya alam ruh, aya alam luh mahfud, alam surga, seueur surga nih, alam neraka, seueur neraka oge nya sanes hiji dua. Terus alam lahut, alam jabarut, alam malakut, alam mustawan yang sajaba-sajabana. Bahkan di dunia oge aya nu nyaurkeun di daratan teh aya 4.000 jenis makhluk. Ngagaduhan 4.000 alam. Berarti seueur alam nya. Di lautan aya 4.000 jenis makhluk. Berarti aya 4.000 alam. Sadayana makhluk pada ngagaduhan alam masing-masing. Sadayana eta alam di bawah kerajaanana Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala ngarajaanana ditinggal dina surah Al-Fatihah Maliki Yaumiddin parat Allah Subhanahu wa taala di dunia parat nepi ka akhirat abadan salanggengna lawas. Khalidina maha langgeng Allah Subhanahu wa taala dina ngarajaanana ya. Maha adilna Allah Subhanahu wa taala. Naon bae masalah anu teu can beres di alam dunya, lamun teh mah bangsa urang aya masalah jeung babada manusia deui. Nah rek tina bangsa pagawean, nah rek tina bangsa ucapan, nah tina bangsa pangrungu, nah tina bangsa paningali, anu kaambung, anu kacabak, nu katincak jeung sajaba-sajabana kabeh engke bakal minta pertanggungjawabanana lamun anu dilaksanakeun awan. Kabeh moal aya hiji perkara anu lepas tina
pengadilanana Allah Subhanahu wa taala. Allah dat anu maha adil. Lamun teh mah urang boga masalah jeung pada manusia, urang ngomongkeun batur atau batur ngomongkeun urang, engke ku Allah Subhanahu wa taala didahirkeunana, dibereskeunana. Lamun urang boga sengketa, boga masalah jeung pada manusia, teu beres ku RT, ku RW, bahkan teu beres ku presiden, engke dibereskeunana ku Allah Subhanahu wa taala. Eta Malik Yaumiddin anu ngarajaan ke di akhirat, raja anu saadil-adilna Allah Subhanahu wa taala. Moal aya hiji kasayan anu teu dibales ku Allah Subhanahu wa taala, pasti sekecil apapun kasayan pasti bakal menang ganjaran di Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun keawonan anu dilaksanakeun ku urang, ku saha bae, pasti bakal pernah keawonanana ke di hadapan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tak kitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala anu bakal ngabereskeun sakabeh urusan anu janten makhlukna ke di akhirat. Di dunia aturanana jelas, anu ngalanggar kana aturan Gusti Allah pasti bakal menang bebendu, bade tuna ngajantenkeun dosa, bade tuna deui bakal menang panglaknat ti Gusti Allah anu bakal nimbulkeun kana ngahasilkeun siksa ti Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan orang sadayana sing dihampura dosa orang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala sifatna al-afu, dat anu maha pemaaf Allah Subhanahu wa taala, al-ghafar Allah Subhanahu wa taala, dat anu maha ngampura ka sahabat jalma anu daek anu ngalaksanakeun maksiat, anu daek tobat ka Allah Subhanahu wa taala, kalayan taubatan nasuha pasti bakal dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Terus dina bab doa orang sadayana da Allah Subhanahu wa taala sifatna al-mujib teh adat anu maha ngaijabah. Tah Allah Subhanahu wa taala mere kana naon-naon nu dipenta ku urang, menta naon bae dibere ku Allah Subhanahu wa taala. Nahan teu langsung dohir eta ku adilna Allah, ku Rahman Rahimna Gusti Allah. Lamun teh mah urang menta duit saem, lamun langsung digubrakeun ku Allah Subhanahu wa taala, urang bisa timbul ujub ria takabur bae dituna sombong jeung sagala rupa. Kunyaahna Gusti Allah buat dipake nutup kesalahan urang, dan loba dosa urang teh dosa pagawean, dosa ucapan, dosa pangrungu, terus dosa talobeh kana ngalaksanakeun kewajiban Gusti Allah. Buktiosna salat kadang ku urang sok di akhir-akhir buat dipake nutupan eta. Untuk eta buat dipake nutupan balai da ku Rahman Rahimna Allah, ku ulas asihna Gusti Allah. Doa orang tadi ijabah cuma pakai nutupan balai. Naon sababna lamun ditibanan balai urang moal sabar, kadituna bakal aral, yaitu kadituna bakal nimbulkeun yaitu jadi bumerang ka awak urang sadayana anu matak disaleset akidah urang, kadituna bakal terjerumus urang sadayana kana jurang pamurtadan. Eta ku Rahman Rahimna Allah. Nu jelas orang sadayana dipimpin ku Allah Subhanahu wa taala, dirajaan ku Allah Subhanahu wa taala, raja anu maha adil, raja sagala raja. Allah Subhanahu wa taala anu ngurus orang sadayana. Urang penting naon kitu ngalaksanakeun kana undang-undang anu dianjurkeun ku Allah Subhanahu wa taala, buktiosna Al-Qur'an sareng naon-naon anu dianjurkeun ku utusan Gusti Allah nyata Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktiosna hadis-hadis anu sakitu seueurna anu amru bil ma'ruf nahi anil munkar,
nadir basir jeung sejaba-sejabana penting urang sadayana mendalami mengamalkan midamel kana naon-naon anu diperintah ku Allah sareng Rasulna sareng ngajauhan kana naon-naon anu dilarang ku Gusti Allah sareng Rasulna. Cukupkeun sakitu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.